Mana hancana lah. Wayah rumu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Wa ila hadrati khususan Nabiullah Hidir alaihi salam balian bin Malakan. Wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirruhu. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir al-Hadrami. Wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi dan Arabantan. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan Hadiratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari wa khususan Nama Pakih wa khususan Aizalani radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum usulihim wa furahim bil barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi bilana. alhamdulillah Ibu Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng parantos ngadauh saha Abdullah ibni Mas'udi putra Mas'ud radhiyallahu kami karido sallallahu Gusti Allah anhu ka Abdullah sami tu ngadangu kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halna ngadawuh Kangjeng Rasul ayu mamraatin di mana-mana ari awewe da'aha eta anu ngajakan awewe jawa-jaha ka salakina salaki manehna maksudna mah salaki batur ila firashihi ngajakan kana kasurna itu salakin pasawapat tuluy engke ngare-harekeun ayyum mamraatin di mana-mana re awewe eta daan eta ngajakan ka eta awewe saha jaujuha salakina ila firasihi kana kasurna eta salakina pasawafat tuluy ngengke ngare-harekeun diajak ku salakina teh bihi ka salakina teh hatta nepi ka sarena ya namu sare hatta ya namu nepi ka sarena itu salakina wahya mangkar itu awewe mal'unatan eta dilaknat. Kamari mah saur Sayyidina Ali nya. Cerita Sayyidina Ali nu kamari. Waqala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nu kamari teh. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lawan mar'atan ja'alat ihda yadaiha sawaan wal akhara tabihan wa wada'atha li zawjiha wa lam yarda anha kanat yaumal qiyamah ma'al yahudi wa nasara. Cerita nu kamari mah kieu sur Sayyidina Ali lamun hiji pamajikan ngasongan atawa ngasongkeun dahareun atawa naon wae lah ieu mah nya dina raraga rek caritana merek ngabungahkeun salaki nu dicontohkeun di dieu dahareun leungeun kenca ibaratna sangu leungeun katuhu atau leungeun katuhu sangu leungeun kenca daging hayam. Da salaki resep daging hayam diasongkeun ka salakina teh. Tapi salaki teh sebenarnya mah walam yardo anha teu ridho. Gitu nya.
ku eta pagawean kitu teh salakina teh. Tah kumaha eta keur awewe kana yaumul kiamati mal yahudi wan nasara bukti kereta awewe teh dina poe kiamat teh disajajarkeun dibarengkeun jeung Yahudi jeung Nasrani gitu. Cacakan eta pagawean hade kang bisi bade tuang mangga tah hade eta ngan pada hate salah kitu ridho ting teu ridona teh ting kunaon eta. Nah ting tadi kamari nanya ting susuna ngagamel suan wujud cenah aing disugan majikan ting susu ngagamel eta nya dia kawang lewe cek saha aja kawang lewe cenah eta kos nunggus nyaho ningali kawang lewe cing eta duka pada aya sikap anu kurang hade sugan nu katarima ku salaki nya apakah duka kumaha eta mah bet na endena mah salaki teu ridho ku eta perkara gitu. Pada pagawean awe hade saya eta toib tobiahan ya kanyan kadaharan wa wadat ha jeung nenden awewe li jawajiha kan kadaharan eta kasalakina disuguhkeun. Tah cacakan hade eta mere kadaharan kasalakina ngasongkeun kadaharan kasalakina piwarang dituang ka sarogena teh ngan eta salakina teu ridho gitu. Nah aya naon wallahu alam dina hatena teu ridho mah tah tetep migawe kitu ge eta awewe disajajarkeun dibarengkeun jeung Yahudi apa Nasrani. Jadi pada intina mah teu kudu nu aneh-aneh pagawean pamajikan mah. Tapi nu pentingna mah nu dipikaridho ku salaki. Kitu we heula. Pamajikan mah teu kudu bangga-bangga. Hayang ngabungakeun salaki teh make skincare. Ai salakina teu ridhoeun mah anggar teh jadi kahadean disajajarkeun jeung Nasrani. Hayang pakaian anu sekian puluh juta. Ari lalakina teu ridhoeun mah anggar. Apa nih teh cenah keur ngabungahkeun salaki? Anggar najan niatna keur ngabungahkeun salaki. Ari ai salakina teu ridho mah ku cara kitu anggar teh jadi kahadean. Gitu. Jadi awewe mah nu penting mah dipikaridho ku salaki najan make baju kumaha-kumaha ge udah menang ridho di salaki gitu. Ente bangga gitu kan pada nyata tadi teh naon osok ka campuran ku hate anu teu pararubuh gitu. Mah nu kamari nya hancan nu kamari nu poho teh nih lah mata sok resep lamun ngaji kieu mah da awena aya lakina aya da kudu nama gitu teh kudu nama imbang atanya imang jadi kata mereka pasya kita hukum eta kitu aturanna itu cerita Sayyidina Ali gitu Sayyidina Ali gitu itu atau misalnya saya bisa ngabela diri gitu. Nah kita sebutan ngabela diri padahal mah ada keterangan nah itu jadi najan kade najan kumaha itu dipikari doang. Wa qala panjang parantos ngadawa sa Abdullah bin Mas'ud sa Abdullah putra Magetna Mas'ud dia muga mikaredo Allah Gusti Allah anhu ka Ibnu Mas'ud sami tu ngadangu kaula cenah sare Ibnu Mas'ud kana carios Kanjeng Rasul ya kulo ngadawu Kanjeng Rasul ayu mamraatin da'aha jawajuha ila firasi pasaopat bihi hatta yanamu paya malunun kumaha cenah jengan lamun ieu pamajikan diajak sare hararese gitu resep peme HP we tiktokan diajak sare ku lalaki teh neng geus tunuh akang mah lah urang peureum lah sok we cenah peureum da kasur menang meresan anteng tah lah nengna anteng keur ngetik jeung sajeng temen-temen aduh anteng gitu. Tah ieu mah hese rek diajak ka kamar teh kareka hangke heula aya atuh urang sare ayeuna engke heula kagok gitu misalkan awe teh nya sok we teh heula cenah rek sare mah
da kamar nang ngabersihan menang beresan itu sakoe rek sare kagok keur lajo sinetron kagok diajak meng cenah teh istunuh ya akang mah geus tunuh ya orang sare sok we teh heula rek sare mah gitu sakeun kitu nya idi ge lalakina teh ka kamar kusabab ti beurangna barang gawe eta lalaki teh maka ti peutingna meureun pasti tunuh lalung se cara rape aya bahasa ngalempengkeun cangkeng ngagoler we salakina teh beureum salakina teh kitu nya beureum eta salakina teh da tunuh teh ya tos kitu kumaha eta beureum salaki tah kondisi awewe anu model gitu diajak sare ku lalakina diajak ka kamar ku salakina katanya ayo mamroatin dah jauh-jauh di mana-mana di awewe eta ngajakan ka eta awewe jauh-jauh salakina ila pirosihi ngajakan salakina teh ka kamar pas taubat nah hari awewena kumaha hare-hare we awewena karakan tah tiula ka majikanna teh ka salakina teh hari awewena mah karek jeung temen-temen kitu nya temen-temen cenah gitu ting taon ting tiktokan ting naon gitu. Jadi ai kita teh pan jadi ngautamakeun HP, ngautamakeun TikTok kan gitu. Misalkan nek init-initan HP tinggalin, oh nah kebeg. Tapi lamun pamajikan tinggalin mah harekeun cenah nyusul lah. Lompat ya udah kayak gitu. Kacau saya kan. Aya anu kitu mah nya. Aya. Ngalaman juga nanti. Hah? Gimana itu tinggalkeun? Ditinggalkeun nya. Waduh. Atuh kok SMA dieukeun geuningan. Maka kitu gogoroan meureun Sep. Nya gimana? Ari HP tinggalin ribut bisa gitu kan pemajikan tinggalin. Udah gue gitu. Wajib nutupkeun. Waduh. Kamu salah cicing. Salah cicing. Jadi payung di tukang cicing. Ilaheng gitu. Iya ku malah mun turun pas naik tuh jadi kalalaki sejen. Eta masuk kamar geresan keur ka ieu teh. Nah, lamun eta awewe diajak ku salakina, diajak sare, diajak ka kamar hararese, karaka engke heula. Sedangkan eta awewe keur naon keur jongjon antang jeung temen-temen gitu tanya. Antang we nepi ka peureumna hatayana mah nepi ka sare na eta salakina teh peureum eta. Pahia malunatun tah eta awewe model gitu teh meunang pelaknat. Awewe gitu teh. Cacakan naon? Cacakan salakina teh amak sugana salakina teh. Henteu kesel teh anger pasajina teh. Ya, aing tunuh can sare. Ya orang peureum. Ajong cenah da kamar geus diberes anek sare mah. Henteu amak teh naon salakina teh. Bodo amat. Peureum salakina teh. Tibra pika kerek nyegrek tah. Nepi ka peureumna eta awewe eta lalakina teh ka peureum, tah eta awewe meunang laknat tu au. Dilaknat. Eta. Ieu nu parah mah panu kamari teh aninya dilanat lagi ku malaikat, ku tatangkolan, ku waduh. Iblis mah dilanat nganu ku Allah hungkul. Gitu nu kamari. Gitu. Tapi keur awewe nah keur awewe mah bisa we awewe eta dilanat ku saha? Ku tatangkalan ku malaikat ku itu awewe tengah gugu ka salakina.
Pancek tadi kan yang suruh Sayyidina Ali awewe mah nyuguhan anu alus pikara sepen salaki suguhan teh hareuna tapi salakina teu ridho. Anger bisa jajarin Yahudi kan. Gitu. Mata awewe mah kudu naon? Kudu loba ngaragap lah. Ya salaki teh ieu mun heueuhkeun heueuh jeung ridho jeung hatena teh heueuh sakadar lisan nyungkun. Eta anu bahayana mah. Kang cenah teh hayang baju ya. Heeh meuli we baju malah itu. Padahal hate salah kitu teu ridho teh. Tapi dipangmeulikeun anger. Eta. Ku teu ridona eta. Anger jajarkeun jeung Nasrani Yahudi. Diajak hese, diajak sare hese, diajak ke kamar hese nepi ka peureum jeung salah kita. Anjing molor cenah teh. Tumuan karena kajeng temen-temen. Nah, itu menang anak Allah. Kita lewat itu. Nauzubillah min dzalik. Wa ayu mamraatin jeung di mana-mana ari awewe kalahat. Naon anu camrut. Eta awewe baeud awewe teh nya kasalakin. Ai abasat tegasna merengut teh manyun aya kakesal meureunna. Gitu. Teuing salakina heureuy wae sugan manyun awewe teh ditanya teh nemalan kana kadagang tutut ya. Manyun bakatku kesel. Piwajihi di harapan jauh jiha salakina eta wae manyun. Paya mangkari eta awewe pisuh tilahi eta tetap dina bendu Allah. Manyun ya, hese ditanya aku salaki tengah jawab manyun jebras-jebres katanya. Pasti ada tahu ya cek salakina teh ya ada pamajikan aing kan. Kamu deh gitu-gitu teh ngarese aing geus aya kahayang teh dilaksanakeun teh manyun. Nah eta awewe kitu maka menang bendu ti Gusti Allah. Antudahikahu nepi kayen seri eta awewe manyun teh samingu tadi benduan ku Gusti Allah. Pancek-pancek ti ge ila antudahikahu nepi ka seuri deui gitu. Kumaha cenah lamun manyun teh ku aya nyeri huntu. Meureun seuri ge gitu beda deui masalahna teh nya. Gitu. Jadi maksud camrut teh dia mah camrut ku ayana kesal kana jadi salaki. Lain kesal lain camrut ku ayana penyakit. Gitu. Camrut ku ayana kesal kana jadi salaki. Gitu. Maka eta menang bendu Allah. Di benduanana nepi ka iraha. Ila antodahikahu nepi ka seuri deui eta awewe. Sabaraha jam tah camrutna. Itu 5 menit ya 5 menit di benduan Gusti Allah. Iya mah teh lupoe ting teu ngomong kasar gitu baud deh. Tapi nyangu gegero dahar dak biasa gitu. Ngan teu ngomong camurut teh kesal ka salaki. Camurut tadi nyalin kana penyakit camurut teh. Tapi camurut teh kana kesal kana jadi salaki. Tah, meureun salila teh lupoe eta meunang bebendu Allah. Watas tardiahu jeung menta ridona awewe kasalakina nepi ka seuri nepi ka menta hampura menta ridona wah cenah ieu mah da jarang geus tara menta hampura awewe teh jiga nu teu salah tiis we sakitu ngasalkeun jadi salaki teh kitu nya tiis we cenah ieu mah nah gitu. Karena jadi salaki manyun gitu kieu. Geus maka laksanakeun seuri atuh sugan minta maaf, sugan kumaha henteu. Yang dilaksanakeun mah angger ketika manyuna eta menang bendu Allah. Gitu. Beratnya euy. Aetat lubu ridahu tegasna menta awewe kana karidoan nu jadi salaki. Gitu.
Awewe dibenduan ku salakina, Allah ge bendu kaeta awewe. Awewe dipikarido ku salakina, Allah ge ridho kaeta awewe. Matak ridona Allah kanu boga pamajikan tergantung karidoanana nu jadi salaki. Komo ieu ayeuna menyarekan kasalaki teh nya. Oh aduh nepi rugi ngawin teh cenah keur mawa sirit doang cenah ye. Wah, geus eta mah. Kawin deh. Udahlah tinggalkeun awe kitu mah. Lawe deui kitu nih hayo dikekeuweuk. Gitu. Nah, gitu nya. Jadi nepi ka seuri eta wewe sarta nepi ka lalaki ridho. Mentak awe mah kudu hati-hati. Bisi salaki teh bendu, bisi salaki teh kesal, bisi itu ya. Gitu. Waqala sareng nyarios saha Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiya muga mikarido salogo salo anhu ka Abdurrahman. Sami itu ngadangu kaula Rasulullah kana cariosan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hal nang ngadau Kangjeng Rasul ayo mamroati di mana-mana hari awewe abasat anu merut ajil jawajih kadina hareupeun salakina ila qommat eta angin hudang min qabriha hudang awewe min qabriha tina kuburna eta awewe muswadatan halna hidung alwaji beungeutna gitu. Ari saur Abdurrahman bin Auf mah cenah lamun awewe camrut di hareupeun salakina dina pada kesal kana jadi salaki ditanya ka urang jebrat-jebrit camrut camutut we kata awewe di hareupeun salaki teh maka saur Abdurrahman bin Auf mangke dina di arah masar kita pandihudageun kan marawat teh kitu nya itu wajah awewe na teh dina kaya naon muswadatal wajhi anu hideung gitu awe beungeut na hideung keur di dunya mah geulis rancunit cek paribasana geulisna asli bawana ngajadi geulisna teh lain geulis populer make skincare Kemang desa. aya mah kitu nya kemang desa mending kemang desa mending kemang buruan. Nah, mah geulis keur di dunya pada ngarabutkeun cek paribasana lamun maka taringali paningali lalaki teh panon teh kan laluncat teh. Tah, lamun eta awewe najan di dunya na geulis rancunit jika bidadari turun ti kahyangan tapi na ku ayeuna camrut na kana jadi salaki maka engke di akhirat jadi ngudangkeun ge teh. Sapertina bakal hideung. Hideung nu mana eta hideung teu aya nu rasepeun. Gitu. Tapi karasepan itu pan aya nu hideung tapi karasepan ngeunana. Gitu. Maka aya panggeulisna tapi juara hijena, panghideungna tapi juara kahiji dina model teh aya. Nah, hampir sakit aja jeung baturna deui we. Gitu. Jadi itu mah relatif lah. Jadi geulis itu lain berarti yen geulis nu bodos itu jadi jaminan. Nu geulis itu gantung selera dewan juri itu. Selera dewan juri anu geulis teh misalkan teh anu bukna teh galing nya berneta geulis teh gitu. Nah, jadi awewe anu sok camrut ka salakina gitu. Nya dilana tongko. Gitu nya menang bebendu ti Gusti Allah. Nya naon deui meureunana? Nya engke di akhiratna. Bangetna teh hideung gitu. Matak sakuma kesal-kesalna nu jadi pamajikan ulah ngesalkeun kana jadi salaki. Sakuma rungsingna itu nu jadi pamajikan ulah nepakeun karungsing kana jadi salaki. Sakumaha bingungna nu jadi pamajikan ulah nepakeun ka bingung kana jadi
salaki gitu. Tetap harapun salaki mah bunga. Iya mah jika nggak hajar harapun salaki itu. Katanya. Please. Cebras-cebris, saya nggak ningali duit mas. Deh. Ya, taplek. Lah modus itu. Mana ada cenah. Wa ayu mamraatin jeung di mana-mana areta awewe. Kharajat anu kaluar itu awewe min dariha ti imahna itu awewe bigoiri idni kalawan daya idin jawajiha salakina eta awewe laknatha maka ngalaknat ka itu awewe sa'al malaikatu malaikat hatta tarji'a nepi kabalik deui eta awewe ae ila baitihi tegesna ka imahna itu salakina. Ya mana keluar awewe teh ya lalakina teh gawe gawena teh biasana balik 6 jam 4 gitu. Salaki ini jam 7 gawe da apal balik teh sok jam 4 eta awewe teh milu liar salakina jam 7 keluar teh eta awewe jam 8 jadi samiliar teh nya salakina liar awewe liar kumaha cenah lamun kitu tah anu jadi pamajikan keluar teh imah tanpa izin anu jadi salaki teu bebeja heula. Wa ayyum ra'atin jeung di mana-mana awewe kharajat anu kaluar ya awe min dari tina imahna eta we keluar ting naon keluar eta nah aya keluar nama ngaji tawasulan ibaratna mah emang keluar ya pokoknya namanya tanpa izin tah eta la'anat ahal malaikatu dilaknat ku malaikat keluar gimana kawarung mantak awewe mah lamun misalkan di imah erek yang ngising awewe teh kudu bebeja lah yang ngising ge kudu bebeja aya salaki di imah mah itu ngan lamun teu kaluar di imah mah teu naon salakina keur eueuh katanya. Suamina teh keur teu aya suamina teh manehna hayang ngising teh kudu bebeja eta mah ngan lamun suamina aya di bumi awewe teh hayang ngising itu kudu bebeja nah bisi salaki gogoroan bisi salaki aya pangabutuh teu apaleun awewe keur ngising amok asal tah menang benu Allah teh awewe teh gitu. Waalaikumsalam. Salah. Sehat nih? Si Upu hadir. Ya hadirnya Bu. Ayo. Itu Apa? Tadi ya. Dia. oh Mun lega kene mau murah mah teh teu. Tah kitu nya ari awewe gitu bakatku naon bakatku nyaah eta teh Gusti teh gitu. Kan mau hadiah. Buan.
Ngobrol mobil ini ngelebet mobil. Ya cepat. Sementara awewe mah misalkan teh salah kita keur di imah. Manehna teh hayang ka WC atau hayang naon? Hayang kiih lah atau hayang ngising. Hayang ngising. Kudu bebeja anger awewe mah. Komo lamun salaki, tapi aya salaki di luar mah di luar imah salaki teh gawe. Salakina teh awena hayang ngising teh kudu bebeja eta mah. Gitu. Ngan lamun kaluar di bumi, karena kudu bebeja. Ngan lamun salaki aya di bumi, awewe teh hayang ngising, tah kudu bebeja najan hayang ngising awewe. Naon make kudu bebeja? Bisi eta salaki aya perlu. Gitu. Kadang lamun teh mau urang boga pamajikan awewe hayang ngising bebeja. Lah ngising-ngising wae mending kudu bebeja. Justru halus deh emang kuduna kitu. Soalnya kia bising ke kopi kemana pamajikan gogorowan teh bising itu kesal beta takut ku kesal na eta maka kengeng bebendu entah ke awe mah kudu ya komo nepi kakal cek tadinya kharaja min dariha bigoi ini jawjiha keluar eta awewe min dari imahna bigoi ini jawjiha kalawan teu aya idin salakina laknataha maka ngalanat ka eta awewe sa al malaikatu malaikat dilanat ku malaikat gitu. Mata lamun jadi tata rucingan gitu. Saha jalmana anu dosana lebih gede tibatan iblis, dilanat tibatan iblis. Iblis mah dilanat kur-kur ku Allah hungkul. Tapi awewe kaluar ti imah tanpa izin teh salakina megawe goreng ka salaki nya ku malaikat dilanat, ku Allah dilanat, ku jalma-jalma kabeh dilanat kan. Jadi sikala kumaki kekeh kudu aya izin awewe. Wa qala Utsman bin Affan yang parantos ngadawuh sa Utsman bin Affan radhiyallahu kami karida sallallahu anhu kasadina Utsman bin Affan sami tu ngadangu kaula saur Utsman bin Affan Rasulullah kakangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana ngadawuh kangjeng Rasul maharajati henteu pati-pati keluar imratun awewe min baiti ti imah salakina jawjiha itu awewe nya salakina itu awewe jiha ila la anaha angin ngalaknat ka eta awe saha kullu syai'in sakur-sakur perkara tolaat anu nyaangan alaihi kana ta perkara naon asam supanon poe hatal hianatul fil bahri nepi ka sakabeh lauk fil bahri anu aya di lautan. Saur Sayyidina Utsman bin Affan anjeunna kantos ngadangu Kangjeng Rasul ngadawuh saur Kangjeng Rasul ma harajatim ra'atun min baiti jawjiha illa la'anaha kullu syai'in tansu hatta yanatul bil bahr. Saur Kangjeng Rasul henteu pati-pati kaluar awewe min baiti ti imah salakina. Keluar ti imah tanpa izin teh maksudnya lalakina liar, awena liar, gitu kan sami liar teh. Tapi beja liar teh. Ting ka mana eta mah? Ting liar teh ting menta di siaran kata tangga. Salaki teh ada mana naon berlin goreng ka kata tangga. Atawa liar teh keluar ti imah teh rek naon cek parebasana mah. Rek aya perlu. Nah kumaha we nu penting ieu naon? Kharajat, keluar ti imah. Tah maka
itu awewe dilaknat katanya dilaknat kullu syai'in tolaat alaihi samsun sakabeh anu kacaangan ku panon poe ngalaknat ka eta awewe nu mana eta awewe keluar tanpa izin salakina anu kacaangan pan loba tatangkalan sabaraha puluh tatangkalan dang-daunan katanya waduh tak kabeh anu kacaangan ku panon poe teh ngalaknat ka eta awewe nu mana eta awewe keluar tanpa izin salakina gitu. Tak pantas di neraka angge loba awewe teh gitu. Hatal hiya hitanul fil bahri nepi ka sakabeh laut nu aya di lautan ngalanat ka eta awewe nu mana eta awewe tanpa izin. Aku nu ngarengeun eta awewe teh ngaji nu kieu teh. Meh teh sama patahan. Mantak aya jalmi. Etanya aduh cenah rumah saha naon ceng teh. Boga ilmu teh ke pamajikan hese cenah di beja. Eta mumpung ieu kana sok atuh ngaji ceng teh jeung awewe bebarengan gitu. Heuh waktuna. Ada kitu ceng teh alasan mah aya we. Padahal berarti penting salse gitu. Ngan eta kan alasan setan ngaganggu we aya gitu. Jadi kabeh anu kacangan ku panon poe ngalanat ka eta awewe. Anu aya sasato anu aya di lautan oge ngalaknat. Jadi teh aya meningna. Nya malaikat ngalaknat, nya ku Gusti Allah dilaknat. Ketelah mun dipikir-pikir meleuwih parah tibatan iblis. Nah, leuwih parah tibatan iblis. Iblis mah dilaknat ku Allah hungkul. Dilaknat teh. Tapi awewe nu kaluar teh mah tanpa izin, ku Allah dilaknat, ku sakabeh jalma dilaknat, ku tatangkalan nu kacangan panope dilaknat, ku sasatuan anu di lautan dilaknat. Ku malaikat ge dilaknat eta. Lebih parahnya. Iblis mah dilaknat ku sebatas ku Allah, tos. Malaikat henteu teu ngalanat. Jalma-jalma henteu, komo jalma-jalma da can aya mana ku Nabi Adam na hungkul. Eta. Qala tos nyarios sah Ummul Mukminin Aisyatu tegasna Siti Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu kami karido sallallahu Gusti Allah anha ka Siti Aisyah ya masyarun nisa wah panjang atuh ya masyarun nisa golongan awewe lawa ta'lamna lamun nyaho aranjeun kabeh bihaqi ajwajikunna kalawan hak salaki aranjeun alaikunna wajib ka aranjeun awewe la ja'alti maka tangtu ngajadikeun saha almar'atu itu awewe min kunna ti aranjeun tamsahu kana ngusap atau awewe al-khubara kana kakebul an qadamatina dua dampal sukuna salaki jaujiha dua salaki eta we biakhari ku lelemesna pipi wajiha beungeutna awewe ai badi tegasna ku sawarehna wajiha beungeutna eta awewe wa fi sahihi jeung dina kitab sahih wa khurij wajhi wa khurril wajhi ari lapad khurril wajhi dibaca bidomilhi kalawan dhamma huruf ha ma bada eta perkara minal wujunati anu zahir tamatina pipi warwiya jeung ngariwayatkeun sa al-Bazaru Imam Bajar an Aisyah tati Siti Aisyah ana asanya nyana eta Aisyah qala teta nyarios Siti Aisyah saal tu tos tumaros Aisyah Rasulullah ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ayun nasi eta sahan sajalma aldomu ari anu leuwih gede haqqan naonana hakna alal marada ka eta awewe
Qala jawjuha ngajawab Rasulullah salakina. Kultu terus nyarios kaula payul nasi. Maka eta sajal-jalma adzam ari anu leuwih gede hakna ala rajulin menurut kalalaki. Qala ngajawab Rasulullah ummuhu indungna. Sur Siti Aisyah qalat umul mukminin atas nyarios umul mukminin Siti Aisyah. Ya, Siti Aisyah teh isina Kangjeng Rasul nu waktu ditikahna yus 8 tahun sedangkan Kangjeng Rasul diperkirakan yus 50 tahun. Kangjeng Rasul nikah ke Siti Aisyah teh diperkirakan dina yus 50 umur 50 tahun ngawin ka awewe umur 8 tahun gitu. Siti Aisyah yuswana teh 8 tahun cenah gitu. Saur Siti Aisyah, ya masyaron nisa'i, he golongan awewe jadi mepelingan. La ta'lam nabi hakil ajwajikunna, lamun nyaho aranjeun kana hak salaki gitu. Salaki aranjeun alaikunna wajib ka aranjeun nawe la ja'alti mar'at. Maka tangtu ngajadikeun eta min kuna ti aranjeun tamassu kana ngusapna eta we alqabaro kana kakebul. Lamun lalaki pinuh ku kakebul ngusapan lalaki an qadama tina dua dampal suku na eta ku pipi jauh-jauh suatu lalaki nabi akhiril wajha ku lemesna pipi beungeutna eta awe itu masih kana cancumpun gitu. Menyaho mah cenah. Enak ya seperti nasabah riwayat ke ninganan. Lamun lalaki dina awakna pinuh kunana ya. Lalaki teh nahan hungkul. Dibersihan ku awewe ku pamajikanna, dibersihan teh diletakan. Lain ku lap lain. Diletakan. Cara ngabersihanana eta awewe diletakan model kitu teh kahadean awewe kanu jadi salaki can cumpun teh. Itu. Harus diletakkan. Nah, bakat kunon, bakat penting nanu salaki. Berat ngalaksanakan kewajiban salaki. Oh iya lamun teh mana pika setak sangor, doraka gede. Ya. Atak nan lamun nenganya no jadi awem aduh seueur pisan padorakaan. Awem. Enal laki ya kakesal dina hate awem menang doraka. Di benduan ku Gusti Allah. Nya di kamari ning saur Sayyidina Ali nya. Saur Sayyidina Ali. Lamun awewe nyuguhan nu jadi salakina, leungeun katuhu nangeuy sangu, leungeun kencal nangeuy deungeunna diasongkeun kana salek ni tah dahar. Ieu dahareun teh perkara nu dipikaresep ku salakina. Sedengkeun eta awewe teh, eta salaki teh teu ridho. Lain teu ridho ku masalah dahareunana wallahu alam carana wallahu alam naon aya perkara nu dipigawe ku eta awewe ngajadikeun salaki teu ridho maka eta awewe moal meunang ridho Allah gitu. Moal meunang ridho Allah eta awewe ya cacak-cacak eta migawe kahadean bahkan karena yaumal kiamati mal Yahudi wa Nasoro. Awewe model gitu anu teu dipikarido ku salaki bakal dibarengkeun, bakal disajajarkeun mal Yahudi wa Nasoro, disajajarkeun jeung golongan Yahudi jeung golongan Nasro. Naudzubillah min dzalik. Jadi pada intina awewe mah kudu tetep kudu meneangan karidoan anu jadi salaki. Gitu. Awewe mah. Najan migawe hade, migawe naon ari salakina teu ridho mah. Gitu. Tapi ditempuh heula pagaweana kumaha heula teu ridho teh kitu nya. Terus dirasa palina riwayat annaha qalat nyarios Siti Aisyah nya naros ka Kanjeng Rasul saal tu naros ka Siti Aisyah ka Kanjeng Rasul ayun nasi adamu haqqan alal mar'ati mencek bahasa urang mah anu kudu diagungkeun, nu kudu dihargai, nu kudu diupama, kudu jadi pamajikan teh saha? Gitu.
Jawab kanjeng Rasul, qala jaujuha salaki. Memeh kawin eta abudak awewe leuwih utama ka indung bapakna. Ngargaan indung bapakna leuwih utama, kadulur-dulurna itu leuwih utama hade itu. Tapi saenggeus boga salaki, maka leuwih utama ngagungkeun kanu jadi salaki. Kolotna anu ngurus ti leuletik, anu mikanyaah ti leuletik, anu ngabiayaan ti leuletik, anu ngabingbing ti leuletik, ketika geus boga salaki leupas sagala rupana. Utamakeun salaki. Eta we. Najan cek ayeuna cek indung bapana kudu kieu ketika cek salakina ulah, tah salakina dipegang. Kalimat teh salaki. Najan ayeuna cek indung bapana teh kudu anu ye kudu anu ngatur pipilun ngatur. Cek salaki lah tong didenge. Tuturkeun jadi salaki. Kumaha cek setan? Paneta teh bapa maneh cenah kitu kan. Wayahna mengko. Hade goreng ieu cenah kolot urang. Salaki mah bisa pegat cenah alasanna teh. Tapi jeung kolot mah moal pegat, maka mending ngutamakeun indung bapa we. Tah eta setan teh kitu ngagodana teh. Gitu. Setan teh keukeuh eta setan ngagoda supaya saapa majikan teh teu nurut kanu jadi salaki. Gitu. Jadi cek surganya Rasul gitu. Awewe mah wajib ngagungkeun kanu jadi salaki. Kutu payun nasi adamu haqqan ala rajulin. Pagawean naon cenah maka sajama anu ari anu leuwih gede, leuwih agung, leuwih utama hakna ti lalaki. Jawab Kangjeng Rasul, ummuhu indungna eta salaki. Maka lamun teh mah hiji awewe bogaeun salaki, ari ka pamajikanana jiga anu teu merhatikeun, nah ari ka indungna merhatikeun. Nah itu sesuai jeung ajaran Kangjeng Rasul. Urang hiji salaki boga pamajikan. Ulah nepi ka perhatian urang ngautamakeun pamajikan urang tibatan indung urang. Hargaan kana pamajikan jeung hargaan kana lu utama kene ka indung urang nu jadi salaki mah. Ngan lamun nu jadi awewe nu jadi pamajikan utama kene ka salaki. Tetep urang indung urang nu diutama sur Kangjeng Rasul geus sa ummuhu cenah indung urang. Indung nanging seueuh ibaratna nya beda deui eta urusanana eta. Jadi ulah nepi ka urang rumah tangga itu boga pamajikan, pamajikan nu ngatur nepi ka ulah aprok jeung kolot teh. Sedangkan kewajiban urang teh indung bapa urang teh. Gitu. Jadi urang nu jadi salaki nanggung jawab teh jadi loba di mantes rumah tangga mah. Nya nanggung jawab kolot urang, oge nanggung jawab pamajikan urang, ge nanggung jawab anak urang gitu. Da eta kudu paham teh. Urang bara bere kanu jadi kolot urang. Cemrut teh. Makana alus-alus nama lamun bara bere kitu, lamun urang rek mere ka kolot mending kene pamajikan cenah nu mikirna nu merena. Gitu. Lamun kami toha urang, jadi kuminantu lah saya nama barang bere gitu. Saya nama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab.